tutorial lamun maneh edek nganjuk kawarung heuh. Ceu. Dek nanyakeun hutang nu kamaring sabarahaeun. Oh, kalah tuh. Salawean. Salawe. Sabaraha teh salawe teh? Piraku orang Sunda tak apa salawe acang. Beda urang mah tuh orang Turki atuh euceuh. Orang mana Turki teh? Tur urang kidul. Dasar. Oh atuh ceh sok lah. Dijegeun 100 eta we nyekot gula bodas setengah. Endog setengah. Nih 5 heuh. Oh kalah atuh. Anjir si eta mending bos. Biasaan si sore. Ayah. Biasa cek. Bayang isu sore beuh. Cek, kumaha atuh ayeuna teh hutang teh? Nya gedean we bungana ayeuna. Ngaranna ge nginjem duit bunga berbunga. What? Yang gedean we atuh nu aya. Tah ka saha wae aya eceu? Kabata. Kabatak Sunda. Kabang emok. Lu? Pan eta teh duit teh bunga berbunga. Komo kabatak Sunda mah aya bungaan, aya anakan, aya incuan. Patos rungkad ai sia hirup aing kitu mah. Ah, atuh lieur atuh ceu. Nya heueuh atuh lieur da ngaranna ge gali lobang tutup lobang. Nya atuh pokona mah rungkad deh pokona mah. Aluh, kunaon kitu? Ayo cek udah ayo. Ayo buru atuh. Siapa yang mau budak apa sih? Siapa bisa bunuh diri? Ayo atuh siapa? Atuh siapa priweuh? Ulah sok luasan atuh cek. Aing lulusan ka mana da aing mah bunuh diri. Aing ada curhat ka Allah. Ya aing mah geus hate jeung beban pikiran aing. Priweuh. Karawakan atuh cek. Kurang deketan, adanya sorana. Cek, ayo cek, kawin geus sabaraha kali? Kawin mah geus 2 kali. Lamun ngaranda karek sakali. Atuh 2 kali mah 2 rupa tuh cek. Nya heueuh da 2 kali mah nya 2 rupa. Anu hiji gede, anu hiji leutik. Gede naonna ieu cek? Anu hiji gede adatna, anu hiji nu leutik penghasilanna. Tapi da urang mah jadi randa ge ditinggal hirup. Ih atuh cek, da aya randa anu terhormat mah randa anu ditinggalkeun maot. Lain model ece anu ditinggalkeun hirup. Atuh sakirana lamun aing jadi janda terhormat mah kodaran heula atuh salaki sia ku aing.